Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wasta Tiarani Pujianti kelas PGMI 2A. Bade ngabacakeun sajak anu judulna Ngudag Cita-cita. Karya Kustian. Ngudag cita-cita karya Kustian. Netep pinuh semangat ngajalankeun kahirupan ieu. Sanajan pinuh ku cocoba pikeun ngahontal hiji cita-cita. Netep pinuh ku kaharepan pikeun ngahontal sahiji impen. Dina ngawujudkeun hiji kahayang pikeun mangsa hareup anu gumilang. Ngan hiji harepan anu kuring cekel sarta niat kasucian tina jero hate. Lengkah pinuh ku kayakinan pikeun ngudag hiji cita-cita. Sanajan jauh ting gurilapna harta, moal eureun kuring ngudag cita-cita. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.